Urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang nyengcerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon gas belum berarti awak urang dah namun masih kena tidak kencerik urang di dinya nyenget lilin ya sene dunia disebut lagi kembang api manugos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus panas henteu sia curug panas ayo coba belum panas komo di neraka sih sini kok sih bagai panas ya kuat komo di neraka sih ayo sih tobatan orang datang ke boga perasaan awak orang teh dibalangkeun ka neraka bayang-bayang kurang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belona lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknyana ieu mah urang rek dibaheula mah nya teh cerik rek dibaheula tah ieu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun deuk lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop ayo dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana kerincing ka urang geus babejade we ka tadi maju ka cinogoknya emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun